Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadukikeun deui carios fiksi mini basa Sunda kalayan judul Jurus Jitu. Wilujeng ngaraoskeun Rung. Yang akan kasepuhan Wegah sabenerna mah kudu nganter babaturan apel teh. Kacipta kudu cindukul bari teu puguh laku. Leuheung mun nepi ka bale nyungcung, dar menamah bolai satengahin jalan. Rek ka mana? Cenah, basa kuring luniang. Sok we sing jon-jon cep. Cekeng bari seuri koneng teu poho ngicipan heula kanu keur emok samemeh ninggalkeun tepas. Di patengahan inung bapa neng Eis keur ngawangkong duaan. Kuring teu remengkog selongkrong ngajak sasalaman laju sila di hareupeunana. Saleresna abdi teh katitipan saur ku sepuh rerencangan. Cekeng daria nakeranan. Nah kumaha kitu Sep? Pok bapana hareugeun. Saurna teh hapunten. Teu acan tiasa nepangan bapa kali ibu kangge silaturahmi sareng ngabadentengkeun perkawis hubungan salajengna antawis Cep Deden sareng si Neng. Baruk induna nah lain suguhan geranyang ka ditu. Bapak rek mencit heula si jago cenah bari gura-giru cengkat. Asa genah diantar ke maneh madang ceki sobat bari nyegeung kana puhuleungeun. Teu ditembalan tonggoy we ngehenggoy ping-ping hayam. Cak baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini Jurus Jitu. Sakumaha biasa
kangge mendakan kunci masalah dina hiji fiksi mini ilaharna sok aya dina paguneman atanapi ungkara kalimah pamungkas. Dina carios nembe dina paguneman pamungkas kisobat anu dijajab apel teh ngaraos kaget sakaligus ngaraos atoh kumargi nembean apel disuguhan tuang bari sareng daging hayam. Si kisobat mah teu terangeun kumaha jujutanana ujug-ujug raos tuang. Padahal anu puguhna mah si tokoh kuring di dieu ngaluarkeun jurus jitu ngangken katitipan saur ku sepuhna kisobat cep deden teh ya kangge ngadugikeun cariosan sepuhna kisobat anu pajarkeun teh hapunten teu acan tiasa silaturahmi kangge ngabadatenkeun hubungan salajengna antawis kisobat sareng Neng Euis. Atuh Neng sepuh Neng Euis bingah kacida nu akhirna gura-giru masak pak pikpek ngabelaan mencit si jago. Aduh, aya waenya jurus jitu ngantur apel. Segitu baraya Kang Has anu kapihatur. Apuntenna ieu mah mung ukur carios fiksi sanes maksudnya teu aya dina di kieuna gitu. Hatur nuhun kana perhatosanana kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.